Assalamualaikum Din. Salam. Di imah maneh? Ah iya, kunaon ceng? Teu ka sakola euy. Karek nepi imah, ieu kunaon? Ieu, urang keur aya di daerah imah maneh yeuh. Nyimpang bae ulah. Sok atuh di we euy. Saha? Usah saha, kena nonton voli di lapang. Oh, kopi teu? Ah iya tuh, geus tong kembangannya datang we teh. Oke, sip. Yo, Assalamualaikum. Hati-hati. Din. Oi, Ceng, ngopi euy. Tungguan. Sok. Di mana, Ceng? Di Mas Haji Lili. Apa maneh? Haji Lili dagang sarung. Heeh. Narek nyokot mobil. Dia keur hadiah budak lah, Ceng. Naon ngiri di sana? Kan loba duit. Da. Pengusaha mah biasana gitu deh. Lain. Kan loba duit Haji Lili teh. Tah teuing lah, kopi lah deh lah. Pakai apa? Oh, siap. Kumaha. Aduh, liarnya kopi lah. Siap. Bulan lah. Bulan atuh. Atuh kalunya. Bulan. Iya, kopi. Mana itu ngopi Din? Telah sok kamu ya. Kumaha ngajar teh Din? Ah, gitu we Ceng euy. Ripuh. Nah, hari pu pan meunah meureun ngajar mah. Komo barudak SMP mah masih bari sakeneh diatur. Ah, budak SMP zaman ayeuna mah. Gusti baru degong nyekol-pegok. Komo mah salah gaji mah. Ripuh. Heuh nya kids zaman now teh nih. Dikasih beuleun. Nah, lain geus diangkat mana teh? Diangkat naon? Pan geus sabaraha tahun? 5, 7 gitu. Oh, genep, Ceng. Eta. Nah, acan. Biasa we euy. Anu diheulakeunna teh dulur-dulurna. Manya kamari aya budak kakara lulus geus diangkat. Padahal mah can genep bulan digawe ge. Heuh nya da kitu nya. Sing sabar we lah Din. Pan guru teh pahlawan tanpa tanda jasa teh nih. Sugan we jadi pahala. Ya, aya ku kitu nama. Tapi da pemajikan yang budak lain butuh pahala. Butuhna duit. Sama. Kade bisa di demo ku batur sia teh. Tapi sih. Eta si Ujang lain. Jang. Iya, si Aceng. Hei. Aduh. Saya teh Aceng. Si Aceng euy. Kawan wae Aceng. Si Aceng euy. Jangan. Kawan wae. Udin. Urang salaman. Oh, bener. Cik atuh halik ingin duduk pandek Tuh, teh meureun. kursi cokot sorangan. Semua kata mah teh kitu. Tinggal cokot aisyah. Sok geser. Ingin dekat dek teh euy. Sok. Nah, kitu atuh. Kaman wae aisyah teh Jang. Ya ge karek anggeus beberes di pasar bieu euy. Capek keneh. Aduh.
jang. Oh, dari mana acing? Cika tuh mantes saeutik di baju teh anjing. Pantes kumaha itu euy. Kan dek mah kena pasenter ada kurang. Kurang naon? Kurang duit. Astagfirullahaladzim. Jang. Kopi. Hayang atuh dek euy. Emang ya wah. Bulan lu. Bulan tuh manis Iya. jika dek. Kumaha? Gitu we ceng dagang mah. Saaya-aya we. Jadinya kumaha? Ayeuna gawe naon? Seru kita oge. Dagang. Hah? Dagang naon? Gang biasa lah urang kan. Ah, dagang mobil siapa ya? Ah, balaga. Wah, gitu oge. Ka mana si Udin teh menili lah? Heueuh jiga nyeun imah wae euy lila. Din. Mana si Udin? Alam, iya nggak beneran naik cireng. Oh, Pangan nyeun orang cireng teh. Jadi ngeunah ieu Ya mah. ini nama sebenarnya di kamari. Jangan didagangkeun sekolah. Bener didagangkeun. Ceng. Panunakeun ieu. Pan kita teh teman meureun. Sia. Mana emang ngeunah ceng marketing mobil rea duitna. Sarua kene. Rea ge moal cekap. Komo budak rek asup ka sekolah. Matak jangar kana sih. Korek. Korek. Oh. Sia teh. Lu loba-loba teuing nyokot korek teh. Pandek teh juragan korek meureun. Wah sial. Ya, tapi sebenarnya mana ti ditu ti dia aya wae pan duit mah nya. Sok bayangkeun urang ngajar SMP ngan 500.000 sabulan. Eta ge mun teu dianjuk. Mata kan urang dagang cireng ge. Untung mah majikan rek ngaput. Mun teu mah ribu. Wah, geus anak kieu rampai puripu. Pan kita teman meureun. Nu ngeunah mah si Ujang heuh. Usaha sorangan heuh. Oh, usaha sorangan geus serangan. Wah, denge. Nya, dek capek teh. Isuk-isuk beberes. Kan puting, tuh. Ai begang kieu bakal capek heuh. Begang. Nya begang Mana cireng teh? Ngeunah sih. Kan cengekna mana? Mahal cireng teh euy. Tuh kamarinya di pasar heuh. 120.000. Kake wo deh. Ini juga daging. Wah, edan mahal teh. Ini mahal. Pisan. Coba teh orang negara agraris tapi Cengek mahal. Eta mah naon sih ngaranna teh? Jantan pulakna sih. Tapi Ya, ya, gitu. geus mah urang teh butuh, Hmm. dimahalkeun kan. Eta Geus mah lahan di jarwalan jeung pabrik, jeung imah perumahan kan. Ai kabeh dijual urang darna. Darsman masuk-masuk. ya di pamarentahna mah meureun geus aya aturanna meureun nya eta. Kiraku urang impor beas di luar negeri asa teu lucu heuh. Eta. Ngan meureun nu dihadap-hadapna lalieun. Bating neangan cuan nu ngarugikeun rakyat ke teh. Juga ieu pangkatan gunung horan kayak gitu, bawa permainan kesaing. Udah, geus ka emang heuh. Ting sabar. Da awak teh kuningnya. Hidup mah ngasuban. Kurang sabar naon deui jang euy. Sabar lah dia. Urang oge heuh. Ieu mah jujur wae heuh. Urang gawe teh dikontrak 3 bulan. Lamun sabulanna urang teu bisa ngajual 11 mobil. Urang aya bahan dikaluarkeun. Mata lieur teh. Ngomong urang heuh. Dagang plus-plus. Acan kudu bayar pajak prem teh, acan pajak ieu pajak itu. Lah. Wah, edan geus lieur urang mah. Nah, eta preman teh mah kan. Aya wae kitu mah. Preman mah di mana-mana sarua, duit. Da urusan nomor hiji mah duit. Komo preman nu make seragam mah. Asa aing we. Oh, bener. Ayeuna teh persibnya. Heuh jiga nama. Cik lah urang streaming heuh. Emang HP mana bisa streaming? Alah, anggap sepi wae kadek euy. Aya tinggal tah. Di gaya. Kayaknya kalau urang streaming heuh. Mana coba mana? Tan tuh. Tereng pokok.
pukul 5 sore. Badan Pangan Nasional secara resmi menyatakan bahwa cireng, makanan ringan khas Priangan telah punah. Badan Pangan Nasional juga menyatakan bahwa para pembuat cireng mendadak kehilangan semua ingatan tentang bagaimana cara membuat cireng. Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui apa yang menyebabkan punahnya cireng dan hilangnya ingatan para pembuatnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membuat monumen untuk mengingat cireng. Demikian breaking news hari ini, saya Ersia Patricia I. Veronica de Jesus Amaral Freitas, kembali ke acara selanjutnya. Kita bisa enggak ya? Balik orang itu nah cireng orang itu nah simpen. Kieu. Aya nama cek kumana. Ingat deh. Kumaha ini cireng teh. Nah, kumaha cara nyieun cireng teh? Poho. Kejadian ieu mah. Kejadian. Berarti ieu teh hiji-hijina cireng nu aya di alam dunia. Kurang kudu lestarikan, kudu jian museum. Tuh bisa Ini urang pan. Mun orang jual, orang masih deui rup teh. teh bisa kitu. Itu cireng terakhir man dek yang ngasaan, dek mah dahang dahar jeung dahar semua. Ambung. Ai saya mah pada mikiran diri sorangan. Apa anak incu urang kudu apal naon ai cireng teh. Itu warisan budaya lah. Budaya. Nah, marketing pasti dijual. Oh, tangan duit. Udin, maneh teh guru. Udin Saparudin SPD. Tolong bungan. Geus ayeuna mah kieu lah 20 juta ayeuna kurang di duitan. Teu bisa kitu. Kieu ayeuna mah nya kurang jeung museum kelola ku tiluan heuh. Untungna dibagi ku tiluan. Kumaha itu kumaha? Ayeuna mah urang. Apa? Ya cireng saha? Siang ulah